Kita mau collab sama padalang Beres? Agoy Semap. Agoy Semap. Ya, oke. Dagelan ya. Hah, lakona no? Lakonnya adalah Jawara Caringin. Bukan Jarawat Caringin ini. Jawara. Jawara Caringin. Di Pedar sama padalang Agoy Semap. Saksikan. Kayu agung baparwiti samia rempel gudunge ya rempel gudunge kacarios di hiji lemur anu kasebat lemur Caringin Kumaha kaya laut tak laut. aya hiji keluarga anu ieu keluarga teh parantos 15 tahun ngarumah tangga atuh tina hasil pertikahanana gaduh murang kali hiji atuh ieu keluarga besar teh mung tiluan anu kasebatnya eta Ceeha hairingnya eta carogena anu kasebat Cemadim Kunirangan dika Cemadi Ceeha nyaur carogena Madim Madi madu kadieu heula sakedeung Kang Madim aya naon nyi kadieu sakedeung
Jagakeun subah pangatos istriku. Terima kasih. Si buru sudi udah soal lagi dan majikan. Ya pikir sebenarnya dia teh. Rasa apa saha eta nu bisa da. Iya, Sahur. aduh alarm sahur hurun. Dilajengkeun aja. Markat dia wong Wiswano. Markat dia wong Wiswano. Wano. Wano sama sakit pamajikan. Ya keluarga anu harmonis. Siga gamelan anu harmonis. Keluarga Harmonis pisan kula. Nyaeta nuju nyawalakeun perkara putrana anu 7 tahun leungit aya. Ceu Eha sareng Kang Madim paduduaan ieu teh salaki pamajikan. Mun mira ngandika Ceu Eha. Alah si Ceu Eha. gitu sorangan. Ulah ait atuh. Pan maneh teh awewe. Banyak awewe sentak-sentak. Eta awewe. Ya awewe. Wah ati kemang soca mustika kuring di pawenangan. Caroge kaula anu payus kalayan dipireueus, kalayan reueus pisan dititah ku kaula. Anu satya. Anu satya diutuh etah ku kaula Kang Karang Madi. ngijing sila bengkok nya aja. Tarang ngijing sila kelima. Sila bengkok. Ya bengkok. Resep kanu bengkok aja. Ece mah resep kanu bengkok siga akan tuh Ulah sote anu ngeluk nya aja. apalan ieu teh ieu Madi maneh teh urang teh geus 7 tahun ditinggalkeun kudu jadi anak. Kamana cenah eta putra. Anak leungit ari maneh teu usaha teu neangan teu ka mana-mana. Mun Aya aya ciri bela. pisan teh nya. Maneh aya belaana. Kaciri teh nyaheun ka anak. Kaciri teh nyaheunna teh ka anak teh. Teh cara keur nyieun. Teh cara keur nyieunna harita. Belaan Belaan hari tong deket deui geus teh bojeng. belaan subuh-subuh hari teh. Iya apan maneh teh kudu sing nyaho Madim ya teh urang teh keur di kayaan teh keur bingung eueuh budak. Ringrangnya inung mah. Ringrang induk maringrang, ringrang induk mah. Induk mah ringrang induk. Induk maringrang kepada anaknya. Nah, ieu jadi ayah buat hari-hari ayah itu mah. Iya, Eha. Ayah teh bela pisan ya. Ayah teh lain teu bela, Ayah teh. tapi ayah teh ieu. Kumaha ta ayah? Banyak garapan. Sibuk naon banyak garapan naon ngapoe ge sare wae. Apan eta oge sebagian tina gawe. Eta teh sare teh nya. Sare teh pagawean. Malah menjadi ibadah kayak gitu. Sarua eta. Ini mah ngagibahnya. Tini mah ngagibah ngomongkeun batur meuning urang ngomongkeun urang dua. Itu udah ayah mah soleh. Ayah mah soleh unga poe oge ayah mah teu elat. Telat naon tilap. Telat naon? Teu elat sare. Ari
Ari kumaha ieu nasib budak urang kudu diteangan ka mana yang geus 7 tahun mani eueuh. Ikhtiar acan. Ieu ceuk panalungtikan. Panalungtikan aya Cek kolot cek guru. dukun aya. Cek dukun ayah engke bakal panggih. Jeung nu ngaranna budak urang. Tong lingrang. Apa dan leungitna oge can dibere ngaran budak urang teh ting saha? Beda dina bauna. Udah ngaranan we ayeuna. Bakal beda tina bauna engke oge bakal wawuh. Dina bau kelek. Da harita mah lahirna teh lain tinu biasa, tapi tinu bujur silawi. Jadi kana waduk teh saderek. Saderek keneh baraya keneh. Sampai onengnya kelar. Beda 2 cm bae malah. Malahan boga komunitas di Sepiteng. Komunitas kene. Komunitas Sepiteng. Saha guru-guru anjeun teh saha Madim? Ye, bisi nyai teu apa hayu ayeuna urang ngajugjug. Hak tempatna nyata guru ayah. Nah, Ganjar gerak ka Ganjar. Ka saha? Aya boga dukun. Dijajabkeun ieu na. Dijajabkeun hayu lah ku ayah hayu kemon. Daripada ari gerang teu paruguh mah. Ayo atuh daripada urang ringrang ieu teh nguruskeun budak kudu neangan ka mana? Heuh hayu urang usaha ayeuna. Ganjar ka Ganjar ka panggih. Hayu atuh, hayu. Hayu atuh, hayu. Hayu atuh, hayu. atuh. Atuh teh init-init, da mana kitu init atuh. Hayu atuh urang bareng. Hayu budak ka dukun teh. Mangga. Mudah-mudahan anak kaula teh serius nyaeta di tempat panarosanana ieu Mang Madin anu katelah ieu teh ki dukun teh nyaeta nu namina Dukun palsu. dukun engkos di Cibayawak perenahna eta Cibayawak teh pinuh ku sato ku pecah Satu buaya. jeung sato marak sato mati jalma pada melayu Aya soto ayam. kalebet soto ayam sareng soto naon deui sok milih bade palawargi komen di bawah ya Satu gajah. soto Bogor ge aya Salat. sok bener dia dukun abah mukos kepapekat dia bendrok alan dia
uing teh ieu teh geus lila geus 12 tahun jadi dukun. Terus kumaha tah Abah? Kakarakeun ayeuna biji teh Abah teh ieu pasiksa ke awak. Nah make pasiksa ka dukun teh. Pan bieu geus baler. Bieu teh sugan teh tegenaheun musik teh. Ari sugan teh pasiksa balas diteueulan ku konsumen katipu loba uing. Nya. Pacarkeun teh cek uing teh meureunnan percaya we manehna teh. Erot tuh penyakit matu. Malahan heueuh aya tuh di urang Caringin Mang Madim. Nya Manehna kumaha teh tanya neangan budak. nya. Sidik da urang oge geus tiluan anak urang teh leungit can kapangi. Dan kalau nanyakeun di ka Abahnya. neangan anak batur, anak sorangan di lapor. Anak sorangan ge lapor tapi da percaya we geuningan ka uing. Eta Jadi beas. Nu penting mah jadi bayasenya. penting mah jadi beas ya Allah. Heeh. Abah datang motokan pato. Naon eta teh panto? Buka pato, buka kulit. Tah. Saur nira. Oh dalam eta mah tempat. Ari sugan teh saya mah. Sugan teh sema. Oh, Si goreng teh si Anjar keur kakawe. Sampurasun, Sugan teh tukang somai. sampurasun. MC pokoknya sama. Aduh, siga ieu pasien di MC. Bisa beda sore yang si Gamang Dewa. Heeh, siga Mang Dewa bejana. Aya sokor teh. Heeh. Ayah saya di luar. Duh, siga suara Mang Dewa. Salah. Aya abdi di jero. Balik. Balik. Sisa mananya Oh bener. Pak Dukun. Beda deh. Memang dewa teh hiji. Menak. Dewa Bejana. Yang jadi lurah jika nama. Saha ieu teh? Kang Dewa Bejana teh teh. Lamun dipercaya kaulah tikang Dewa Bejana. Iya, ada sohor di radio. Anu suhor di radio. Eta. Radio Mata. mana? Kudu bisa maca radio. Ngadengekeun radio. Lamun radio didengekeun, lamun dibaca mah kulkas. Baca kulkas. Dan sadua. Kaulah sejarek tatanya ke Andika. Naon sorot. Ya jodoh jika nama. Bisa hayang menta jodoh, hayang alus usaha, dagang, sok katanya ka Abah. Rentanya ame cocok gitu ame teu Rek nanya naon ka kuring. Oh gitu. Kuling mah arek nanyakeun. Nanya naon? Naon? Sok wakca we wakca. Ieu teh geus aya kana 2 tahun teu kapangih jawabanana. Oh, Naon atuh pertanyaanana? neangan jawaban naon? Cingku berekedese. Pangnegukeun pan anjeun mah dukun. Pasti weruh. Pasti weruh. Mata. Cing. Eta kalangkang deui. Pangnanyakeun, pangneguhkeun. Naon anu ditanyakeun teh? Cingku berekedese. Dupi 5 kali 5 teh sabaraha? Aduh, Geus sabaraha tahu eta neangan jawaban. Neangan ti leutik nepikeun ka ayeuna can kapangih 5 kali 5. Teu nya jawabanana. Tepi lain kali 5 kali 5. 5 kali 5 teh lamun teu salah jawabanna teh nyaeta New York. Kapangih ayeuna mah nuhun. Jawabanna teh Nuhun. 5 kali 5 teh New York ya. Iya panginten geulana. pasangan made. Sok kadinya. Tah, ieu rokok mah belum. Aduh nyawa. Bilih seneng. Ya. Tara ngarokok Abah mah. Tara ngarokok. Karena naon atuh? Karena naon atuh ieu bade dicanak deui ku abdi bade bantu deui atuh. Ampihan deui we da. Sampean deui. Aya kumaha? Kaseneng teh naon? Abah mah tara nu hese-hese kaseneng Abah mah. Naon abah? Hayang ningali salira bodoh deui teh nyaho 5 kali 5. Atuh mah ari kitu mah nuhun. Atuh nuhun. Jadi 5 kali 5 teh sabaraha? Duka teu apa? Heuh alus geus jung balik. Sakitunya. Amit kaulah. Kabungkeun
sigana rek tatanya. Kaula rek nanyakeun anak kaula. Nya. Anak kaula teh leungit geus 7 tahun lalaki. Eta. Ieu saha salaki hidup. Salaki kaula teh itu aya ngiring ka dieu Mang Madim. Oh, Madim. Kebeneran. Anu harita teh katipu Ulah. sia naon nipuna? Lain nipu maksud teh nepi anu harita nepi ka dieu. Oh, salah ngomong tipe meureun nya. Tipe. Madim. Izinkan aku pergi. Apalagi yang kau tangis. Sekarang kembali membawa wujud harapan. Jangan cuma bangga-bangga sama kos. Iya teh Madim teh anu harita. Kadang Madim, kadang Bruri. Kadang Bruri abdi mah. Kadang-kadang ngejing mah ebit ge ade abdi teh. Kumaha ieu na layogna eta. Kumaha layogna abdi mah. Kumaha rek nanyakeun budak teh mun ya pun bojo teu apa teu percanteneun. Ringrangeun jeung teu percanteneun kana kasaktian salira. Nya sok teu percaya. Sok teu percaya. Ya. Nyeha. Budak anjeun teh lalaki. Sakedeung deui bakal datang ke tempat-tempatan ieu. Nya eta hiji jawara. Engke bakal jadi kasohor dicaringin di lemur maneh. Oh kitu, sing percaya geura sakedeung deui geura bakal anu keketok. Kitu. Ah tuh percaya, geura nya urang hitung ti hiji nepi ka 3. 1, 2, genep. Tuh, geuningan. Geuning teh 3, sarua kelipatanana. Tuh geuning datang. Tukang somai. Sampurasun. Tah, jawara mah sorana oge tingali. Pindah-pindah ka dieu pindah. Eta teh yakin anak kaula anu leungit teh anu geus 7 tahun. Heeh, eta teh anak hidup. Sok. Kade. Eta Jang Madim pindah ka dieu Jang Madim pindah. Aduh. Nah bener ieu teh eta teh anak kuring. Heeh, sok geura diuk-diuk ka tukang. Itu bersih percaya. Sok diuk. Kamana eta kamana? Aya lomang. Kade aya lomang. Nah, salaki kaula teh ningan eueuh. Asup kana sumur. Coba tingali. Kana sumur sih kan. Sumur garing. Kan bae ngahaja. Dibandingnya teh sumur anu nyumput. Mulu muntah Kades nyedot sumur eta mah. Wah. Ulah kaget ieu kaula. Kaula anak yang hilang. Jeung eueuh nyaloaan deui. Dan tidak ada bapaknya. Iya. Gitu ya. Ulah kaget ieu. Yo nyiduh we di mana nyiduh. Saha salira teh? Cuma nanya dinya. Apa nongkopan anak aing cenah? Makin ditanyakeun jeung saha. Poho euy. Aduh aing mah euy. Mane ngakukeun anakna nya. Kayak bagi hasil. Ke bage hasil cenah. Naon harewosan? Henteu biasa bisnis. Mariksakeun. Cocokna bisi resort. Heeh. Tuh, aduh ieu. Karain gitu dong. Kaula teh ieu anak yang hilang. Neangan inung bapak kaula. Cek bejana inung bapak kaula teh aya di lembur Caringin. Alahnya bener. Wah, wali. Akang Madim. Woi. Jerok. Dianap. Atuh ieu teh geuning aya budak urang kalah kugoleran di dinya. Dan kugoleran 3 bro. Maneh teh 3 brus sakala. Waduh dulu diantuk.
Jangan eueuh nulungan. Usaha we tataekan atuh sorangan. Harinya eta alungan tamang, alungan tamang. Alungan tamang alungan. Alungan. Oh, tamang alungan. Padukun gaduh tamang teu. Aya tuh aya di dapur. Sok alungan tamang. Isi daya tamang alungan batu. Cirandingan. Ari batuna aya teu. Oke batuna mah. Oke, batu. Anu aya we. Ieu tamang ieu. Tamang naon ieu teh ngaranna teh? Tamang kuning. Ieu mah disebutna teh tamang kuning. Atanapi tamang Mini Jaya Ancor. Taman Indonesia Indah aya oge. Taman. Sok. Indonesia Indah. Pokoknya Usaha ulah sare wae. naik sorangan dunia. Pajeun teh anak kaula teh kitu. Wis, kaula teh urang caringin sabenerna mah. Kaula teh alah eta bahe. Aduh bahe. Ah. Kopi bahe. Datang si anyar ngadon barang lahe. Adon barahe. Alah aman. Alah, Amat aman. Ini musibah datang teh. itu anak urang aya. Aduh, Bapak, ujang. bapakna godok anakna buta kieu. Sarua tina irungna euy. Sarwanya. Beda tina ari tina buuk bedanya. Tina buuk oge nepikeun ka sampulur kitu jeung kaula. Sampuluh. Bapak, anaki. Bapak, anak. Tuh. Wae motor. Keluar. Kana sumur deui. 30 dewa. Eta mah wae. Ieu pokona mah ieu teh inung maneh ayeuna mah geura aku. Poe ieu menit ieu jam ieu detik ieu geura papatkeun jampe paeh lamun nyataan lalaki langit. Surah merata caya merata ayo. Pocige pokona mah urang bilang naon sabuk bilang tatu adu 3 4 3. Maju aku urang jadi loga. Anak aing ieu kalah gelut jeung dukun. Aduh, apanan karek panggil teh nah jadi bet parasean ieu. Kumaha ieu Pang Madip? Keula ieu kuryangan tamang. Maneh mah 30 wae. Arek kurang mereka bobotohan budak kurang itu ayo sing menang maneh sing bujang. Gara tegerakeun kategaan payah awak maneh. Sok, aing moal sieun. Najan kaula dukun, sakti tapi kaula mah moal eleh. Jadi ngadon gelut. Arek ngabuktikeun. Aing mah rek ngabuktikeun yen aing teh jawara. Iya jawara jeung dukun. Dong. Apa? Jaduk-jaduk teh ieu. Tahan. Gula edek cicing. Ulah edeg. Pasti maneh ieu teh euy. Maneh teh pasti akibat diteungeuh ku aing jadi kitu. Jadi edek. Jadi edeg. Cicing. Tahan. Kodok Sarap beunang. edek. Cicing. Ya. Tah, Malik atuh. balik. Cicing can waktu ngageol cicing. Dan waktu ngageo. Tengah waronya. Bisa celah batur. Eta mah gansa. Wes. Wah, leungit euy. Ka mana nya? Dukunnya. Sakti dukun. Wah, sakti eta jawara teh euy. Leungit ya. Di gimana ya? Wah, mun kitu ayo. Ulah. Aing tiga berus euy tuh. Kurang aja pada ninggalkeun hingga mana. Duh, rame ieu. Batur geus beres bener kan gurunya. Pokona ieu teh. Ya panggih jeung anak kurang nu disebutna jawara tapi eueuh.
Sono. Kemana ya? Mang jam 3 leuwih rek sahur mah. Wah. Siapa Usul. Eta mah bang. Bapak maneh, ya bapak maneh. Allah, bapak hampura. Salah target. Aduh, maneh teh geus durhaka dikutuk ku aing maneh jadi batu. Acung. Iya dikutuk jadi batu. Tiasa musik-musik acan eta budakna Jangmadi. Asa ayeuna. Mana cek? Ujang, Ya. Ujang. Mak ya sono hayu ya kurang ais kumaha. Mas sono aya pasian asi. Ayo masih kasih Ah teh. Dan Lu jadi taruhan. jadi terregas kieu. Wah, jadi batu. Ah, iya jadi sarua jadi tuas. Batu kafe yuk. Jadi pada ratu kieu ieu kumaha? Tak kutuk dua nana. Di dieu nya eta keajaiban. Padahal bapana nu ngutuk ieu budakna tapi bapana oge sarua kakutuk. Atuh duanana jadi korban kutukan. Harus rame ya. Harus rame ya. Karena kan jam 4 sekarang. Karena mau jam 4 kita sahur, jadi kita tutup aja. Kemang penting sih depan sore-sore tutup lama juga. Nah. Permios. Saksikan keseruan. No? Channel ada bonteng. Keseruan wayang dan sebagainya tentang wayang-wayang ada di Ade Bonteng Channel, oke? Oke. Oh iya, Wade, nanti kita review wayang-wayang punyanya yang ada di sini. Ah, Ya, kita oke? review karakter wayang semuanya yang ada di sini. Oke, saksikan terus Ade Bonteng Channel.